Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Iyalah nuku kami jeung ku keluarga selalu diperhatikan, selalu dipantau. Aya kata-kata anu leuwih ti guru orang. Alhamdulillah cenah aing geus menang mandat ti Imam Syafi'i. Aing menang ngomongkeun halal, menang ngomongkeun haram, ngomongkeun kumaha cek aing. Pokona halal cek aing, haram cek aing. Waduh. Bahaya ya. Antakan kurang diperhatikan ka dieu ku kami jeung ku Abah Antoh sok diperhatikan. Kadang-kadang hukum-hukum nu kaluar ti Abah Uci nyana make kaul doib, nyelehkeun kiai lain nu make kaul mu'tamad. Kadang-kadang ieu bakal teu dipake, tapi kunyana dipake. Aya sih kilna mah kiai lain make dalil mu'tamad dijamul jawamean, tetep jelema leuwih ngadengeh keneh Abah Uci. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telah hadirin jamaah rahimakumullah, dirinya setelah jalan-jalan kami pun menuju makam majhabuna imamuna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Samimi kami jarah guru orang tausiah heula. Lepaskan perasaan bisa. Andai kata orang nyaho ilmu rukun wudu tenden heula. Nyaho orang ilmu rukun salat ampihan heula. Nyaho bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah, bab udubidiyah tenden heula. Urang rek adab kanu magahan urang guru besar. Ulah sampai aya asa di hati, asa bisa ieu, asa bisa itu. Urang rek harap kahiji jelema nu diakui kailmuanana ku Kangjeng Rasul. Sambil cerita tentang Syekh Nawawi ahli tarjih jauh-jauh di lembur Nawa hayang menjarah ka Syekh ka Imam Syafi'i, hayang jarah ka Imam Syafi'i teh guru urang. Begitu beberapa puluh meter di makam Imam Syafi'i ngejeblag Syekh Nawawi, ngejeblag tekuat nur Imam Syafi'i. Nawawi ahli tarjih nunggus terkenal sangat luar biasa, bisa memilah-milah mazhab mana nu mu'tamad mana nu dhaif. Begitu rek jarah ka Imam Syafi'i ngegeter ngejeblag teu sanggup ka Imam Syafi'i. Jadi waduh, Imam Nawawi ngejeblag aing kumaha ieu ajur rasana. Prestasi Imam Nawawi itu bisa menghadap Imam Syafi'i, lempang balik leulah ka Nawa. Tiba-tiba aya sesosok nu ngagerokeun, "Wi, mana Wi?" Aya sosok aki-aki yang jarah tadi nama saha ka Imam Syafi'i, laju teu kuat lah. Ulah-ulah anjeun atuh kula ge nu pernah magahan manehna teu sanggup kadinya dedeketan mah. Ieu saya ieu teh ya wake teh ya. Ieu Imam wake. Geus daripada kasih sampai Imam ngobrol jeung aing. Ngobrol panjang lebar cerita tentang Imam Syafi'i, kadewinya jarah ka Syafi'i mah tindin pana bisa. Ulah sampai urang ngangsongkeun ilmu ka manehna, lain tandingan Syafi'i mah. Lain tuh tandingan si Haji Pendi.
diwanti-wanti ke guru urang teh ngeunaheun jarah ke jeung urang teh di bagahan kitu kieu. Haji Pendi ya Rabbi billah tunda heula. Haji Pendi manakibna tunda heula. Manyeuna mah geus langsung kitu bae. Asal leung tutup tunda heula. Ya Allah ya Rabbi. Lalahunan kami lempang walaupun situasi perjalanan ya sangat mengharukan sebetulnya menuju makam Imam Syafi'i. Nganu aneh, nu aneh. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir, tapi lingkungan tersebut bermazhab Hanafi. Imam Hanafi dimakamkan di Baghdad, di lingkunganna bermazhab Syafi'i. Kok kieu nya? Matakan tegur heran lamun kadinya urang ngambeuhang seur kalotor jelema nu kieu sembarangan tanpa ngisah mungkin berbeda mazhab. Datang darinya guru urang sangat lelahunan lembangna begitu datang geus teu loba omong tunggul hanya tabarukan manehna ngaluarkeun doa-doa anu ti musnad Imam Syafi'i dijajahkeun ka kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek manehna yeuh urang cepet keluar. Ya biasa bae sih. Jangan teu karasana naon buku lama. Henteu tiis teh hadat gitu. Sugan ngageter henteu ngan hanya nyelekeun buku buruna bagus hebat. Ya itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Keluar ti Imam Syafi'i cerita. Masya Allah, tabarakallah. Iyalah nuku kami jeung ku keluarga selalu diperhatikan, selalu dipantau. Aya kata-kata anu leuwih ti guru urang. Alhamdulillah cenah aing geus menang mandat ti Imam Syafi'i. Aing menang ngomongkeun halal, menang ngomongkeun haram, ngomongkeun kumaha cek aing. Pokoknya halal cek aing, haram cek aing. Waduh, bahaya ya. Antakan kurang diperhatikan ka dieu ku kami jeung ku Abah Antoh sok diperhatikan. Kadang-kadang hukum-hukum nu kaluar ti Abah Uci nyana make kaul doib nyelehkeun kiai lain nu make kaul mu'tamad. Kadang-kadang ieu bakal teu dipake, tapi kunyana dipake. Aya sih kila mah kiai lain make dalil mu'tamad dijamul jawamian tetap jelema leuwih ngadengeh keneh Abah Uci. Kami semakin waspada. Waduh, teu jarang kami jeung Abah Antoh tos pengajian sok obrol jeung Abah Uci. Kok kitu sih? Kok kitu sih? Japa manggih kami mah lain kitu, kieu. Tadi jawabna naon? Ngaji deui sia. Aduh, saya kitu. Ngaji deui sia. Ngaji atuh. Gitu ngaji mah. Ngaji make keneh kitab, make kaul aya di kitab. Leutik teh budak leutik. Ngaji mah ulah make kaul aya di kitab. Eta kana kaji. Waduh anjing kitu katanya. Masya Allah, itulah sepulangan di Mesir. Itu berarti tahun 2014. Tidinya kami menuju Syekh Athaillah. Jarah di makam Syekh Athaillah biasa jarah nama dayana nama. Setelah jarah di makam Athaillah ngomong deui bae. Kok titah macakeun hikamnya. Saha kajian nitahna? Di makam usah saha. Usah saha. Yuk ngeset lapar dahar di tempat dahar cerita kok ka haji titah macakeun hikamnya sugan ke aya waktu urang bacakeun hikamna saha nitah ieu sedengkeun nu di kiri ka Haji Agus nu di kanan Haji Pendi ilok di titah kunyana kitu nya moal eta bangsa rombongan ngariung tah mah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit kisah tentang perjalanan di Mesir. Setelah pulang ke Mesir, balik deui ka Indonesia karena situasi waktu, balik deui ka Indonesia. Di Indonesia
ngobrol li panjang lebar ngabahas perjalanan Mesir lempang ke jeung kami jarah ke jeung kami tapi cerita berbeda papanggihan lain jauh naon biasa bae Mesir mah pokoknya pasir jelema harideng tapi aya nu geulis ge sakitu doang ya kula teu jauh ke jeung Abah Uci aya Haji Pendi aya Haji Agus Haji Kajentoh dirinya teu jauh paling kula wow Masya Allah kaji kula nanya ke Kaji Agus gedenya jinya gede orang Mesir emang derita gede ya Allah ya Rabbi jadi itu ceritakan dimulai perjalanan nyaritakan orang di makam Abah kene Abah nangtung jalain Abah sama Haji Bahri nangtung mah terus datang ke bandara disambut kayak gitu itulah nuku kami sering dirahasiakan ke keluarga andai kata dibuka secara umum kos nu ngawur koye kieu koye gitu kami hanya tunggu kok asa berlebihan amat sih cerita nah iya mah kurang sekaligus sekalian jarah penting iya kukula dibukakan cerita seperti itu maka wajar di akhir hayatnya ngomongkan ana waliyun min aulia illah ke orang bakal sambung deui kunaon guru orang sampai ngomong kos gitu kunaon sampai ngomong kos gitu detik-detik 1 tahun sebelum ngomong kos gitu ke orang buka di lain waktu insyaallah orang bakal lanjut kembali undangan deka Uzbekistan insyaallah orang panjang umur mudah-mudahan sehat selalu orang lanjutkan Abah Uci diundang ku salah seorang waliyun min aulia nu aya di Uzbekistan sakitu nu kabihatur hampura tina samudaya kalapatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh